Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng abi Pebi Makaila Muhlis. Sareng abi Iyet Aprianingsi dina acara Warta Sunda ieu. Di dieu abi bade ngadugikeun warta nyaeta bencana longsor di Desa Kampung Peundeuy, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Kejadian ieu lumangsung sakitar jam 16.00 WIB. Senin tanggal 4 bulan hiji 2018. Katembong imah-imah nu aya di deukeut gawir ka urut hutaneun. Kan ukur sababaraha di antarana anu katingali hateup imahna. Aya 15 imah anu ka urut hutaneun. Aya 2 korban luka-luka kusabab katimun babangunan imah. Untungna tim BPBD langsung ngaevakuasi warga sarta mawa 2 korban luka-luka ka rumah sakit. Kiwari sakabeh warga oge ngungsi ka imah-imah tetangga anu aya di sekitaran kampung. Selain kusabab imahna rusak, warga oge ngaku sieun aya longsor susulan. Sakitu wae Warta Sunda ti simkuring tepang deui dina Warta Sunda salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ji dua